Hitut kieu Binunung. Duh, kada teu hitut. Yang bau nage tidinya Binunung ah. Teuing teh Nur teu ngarasa hitut da. Lamun lain Binunung saha deui atuh nu hitut da teh Nur mah teu hitut. Ih. Duk atuh teh Nur jurig meureun. Nya, da ka urang nuduhna teh dasar jelema. San! Nur, kamana wae tara bijil? Aya we di imah, sieun ah hareup bijil teh. Make kudu sieun naon? Sieun aya nu nginjem duit pugu. Geuning bejana kamari geus meuli emas, mana geuning teu katempo. Ah dah henteu hayang katempo ku batur. Aya teh ka mana tuh? Ek micen ieu tah. Micen naon kitu? Micen gengsi. San! Carita nawe hajat badag. Ari kadaharan teu ngarareunah Binunung. Eta ge sayur sop meuni tiis meuni teu karasana naon. Teu karasa uyah-uyah acan. Heueuh teh Nur pasakanana teu ngarareunah. Nu puguhna mah Binunung rugi ngamplop 50.000 teh. Mun dibeli ke nasi padang mah da. Meureun geus menang 2 bungkus mah. Binunung mah teu ngarasa rugi ieu teh Nur. Teu ngarasa rugi. Emang ari Binunung ngamplop sabaraha tuh? Pada amplop kosong, teh Nur. San! Cika, reka mana? Reka pasar teh Nur. Naon? Reka mana? Reka pasar teh Nur. Oh, ek naon ka pasar kok meuli kipas angin teh Nur. Usum tariris kieu rek meuli kipas angin. Di mah urang mah hareudang teh Nur. Nah, kok pan eta teh Nur boga tatanggana paranasan. Hayu atuh kok, urang ge milu lah. Soalnya di imah urang ge tetanggana paranasan Hayu ah. San! Binunung, Gimana tuh Nur? pulang nyuci pugu Binunung. Nur, ayo nyuci sok make naon? Nya make rinso atuh Binunung. Nah, sekalian ek nanya. Lamun ringso dihijikeun jeung deterjen lain bisa moal. Nya mau bisa tuh Binunung. Nah, ulah teh Nur. Karena iklan ge Binunung, rinso mah mencuci sendiri. Lamun dihijikeun jeung deterjen lain mah atuh lain kalah nyuci atuh. Kalah ngobrol kena. Ah, teh Nur mah sok tahu we.